Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing santen kasadayana hadirin anu dipika hormat. Alhamdulillah dina waktos ayeuna urang sadaya diberi kesempatan pikeun silaturahmi bareng-bareng ngarekatkeun rasa nguatkeun tekad pikeun mika cinta alam khususna teh leuweung. Baraya sadayana leuweung teh marupa parentis segala makhluk hidup. Lain kan ukur sasatuan jeung Tuhan, tapi oge pikeun manusia. Baraya leuweung urang teh loba nu dibabat habis. Dihancak ku alat berat. Kunaon sababna teh loba leuweung urang dialihfungsikeun ku pamarentah pikeun lahan sawit cenah mah keur ngaronjatkeun ekonomi. Tapi naha hayang untung teh kudu ngajual alam. Naha kahirupan jangka pondok teh leuwih penting tipada kahirupan jangka panjang. Baraya aya papatah nyebutkeun nu nyokot leuweung pikeun sawit ibarat kajual awak pikeun baju. Baraya harta teh bisa diteang, tapi leuweung amun geus aya moal balik deui. Urang teh lain anti kana kamajuan atau pembangunan, tapi urang teh hayang pembangunan nu bijak nu teu ngajual alam. Sakitu wae biantara ti abdi. Hamunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.